Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibelitan Mang Nanang, sing saha nu ngajawab salam didoakan nu baka senang. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapakku, salaku guru bahasa Sunda anu simkuring pika hormat sareng rancangan anu simkuring pika cinta. Mangga urang sami-sami panjatkan puji cinta syukur ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Mana dina kesempatan ieu urang sadayana tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Salawat wassalam mugi tetap dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka keluargana, ka hasabatna, oge ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin anu simkuring dipika hormat sada acan urang ngadepikeun diantara tepangkeun simkuring kansa Atifah Rafeta Vetariana kelas 10-2. Simkuring bade ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu atas ngaluangkan waktu sarta masihan kesempatan ka simkuring minangka kutu OSIS kanggo ngawakilan rancangan OSIS dina nyamperkeun hiji hal positif. Nu penting, kemungkinan sering pisan urang dianggap biasa wae. Padahal hal ieu teh penting pisan pikeun jati diri urang. Nah, urang sadayana teh terang dan kabudayaan teh bagian tina identitas diri urang. Tapi hiji-hiji unsur budaya teh long leungit tina kauripan urang. Nah, salah sahijina nyaeta kaulina tradisional Sunda. Coba kami abdi naros. Naon sih nu biasana dipigawe nalika waktu luang? Sigana seueur nu ngajawab scrolling Instagram, scrolling TikTok, bikin CC, main game online, nonton drakor. Tapi cobian pikir, sabaraha loba di antara kita teh nu ngajawab congklak, ore-orayan, gatrik, ekrang. Sigana mah hampir teu aya. Padahal baheula mah kaulinan tradisional Sunda teh mangrupa bagian penting dina kauripan budak-budak Sunda. Henteu ngan ukur pikeun ngeuseun waktu luang, tapi oge pikeun neuleman jeung ngamumule nilai-nilai luhur di karuhun urang. Contohna sapertos nilai kebersamaan, nilai sarululungan. Sadayana diajarkeun ngaliwatan kaulinan eta. Nah, coba urang bayangkeun sabaraha loba manfaat dina kaulinan tradisional. Congklak bisa ngelatih orang pikir mikir, strategi jeung diajar hitungan, gatrik ajarkan kekompakan, sondah ngelatih konsentrasi, ekrang nguatkan otot jeung kasaimbangan awak, ore-orayan memerlukan gawe barengan atawa sabilulungan jeung koordinasi. Nah, numutkeun data di Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS tahun 2020, remaja nu sering main kaulinan tradisional mibanda tingkat stres nu leuwih handap dibanding nu henteu. Urang sadayana teh terang perubahan zaman bawa urang-urang kemudahan, rupa-rupa kemudahan. Teknologi ngajadikeun urang leuwih gampang dina diajar, dina komunikasi jeung hiburan, tapi ulah hilap nilai kaos kreativitas, sabilulungan, jeung kebersamaan teh lain ngarukur bisa dipanggihan dina teknologi. Nah, kaulinan tradisional oge nangakeun eta sagalana, malah ku cara nu leuwih sederhana, pikaresepen jeung matak tungah. Di dieu tempatna urang salaku pelajar pikeun neangan kasaimbangan antara kemajuan zaman jeung kearifan lokal urang dan budaya urang. Salaku pelajar, urang mibanda kewajiban pikeun ngajaga jeung nglestarikan budaya sorangan jeung kaulinan tradisional Sunda. Bisa dimimitian ku langkah leutik. Contohna ngajak rancangan, ngajak luluh, atau kolot pikeun main bareng kaulinan tradisional. Bayangkeun upami urang balikeun deui ka bahasan kaulinan tradisional. Nah, orang hentengan ukur esian waktu luang dengan hal positif, tapi oge ngajak supaya budaya orang henteu leungit di
berjalan waktu. Nah, selangkau langkah nyata dina usaha pelestarian budaya, OSIS baris ngelayakan kegiatan pertama Dinten Kawinan Tradisional Sunda atau Hari Permainan Tradisional Sunda. Kegiatan ia ditujukan bikin mengenalkan diri kawinan tradisional Sunda dipadukan jeung lomba supaya lebih berkabungan yang nambahan semangat bikin melestarikan budaya Sunda jeung kawinan tradisional Sunda. Hayu orang jadikan pelestarian budaya teh minangka bagian tina gaya hirup urang. Henteu ngan saukur sabab urang teh urang Sunda, tapi sabab urang teh leueus janten generasi nu peduli, sadar jeung henteu mapohokeun budaya sorangan. Ulah nepi ka kawinan tradisional leungit, sabab eta teh bagian tina budaya, sedangkan budaya teh jati diri urang. Nah, sakitu nu tiasa sim kuring haturkeun. Upami aya kecap anu kirang marana nyuhunkeun dihapunten. Margi kasayan teh asalna ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng kalepatan ti abdi salaku jalmi biasa, nu teu luput tina kahilapan, kalepatan sareng dosa. Ku kituna sim kuring ngahaturkeun nuhun. Kawarang beli cikur, kulangna kamangtatan. Sakitu nu pihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.